Gi, 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 Iya mang, can sarenya sia. acan mang insom. Sia kadang mikir kieu teh Gi. Teu mang, Kae heula aing can anggeus ngabangus teh. punten mamang. Sia kadang sok mikir kieu teh Gi. Kumaha nya ngeunahna jadi jelema? Ya enakeun emang bisa ngentut. Astagfirullah Ogi, awon kitu teh sia. Urus mang. Teu kenging kitu awon dari sia. Diajarkeun ku saha sia mani ngomong kitu si Rogi, da aing mah teu ngajarkeun. Ku si Sahrul mang. Tepkeun si teh tong dilayanan si Sahrul mah mesum. Si ngomong kitu we pamali ker. Emangnya naon mang? Nu kitu we pokona mah pamali tong disebutkeun deui. Ya tuh, Tungguan gege bakal nyawa sorangan. Masih di bawah umur pan si Telin. luka mang. Karek umur sabaraha teh si teh? Poho dia aing. Genep tahun mang. Tah kita tahun hareup ku aing bejaannya. Ya mang. Tadi teh kumaha mang? Jadi jelema pun ngeunangeun teu bisa naik mobil, naik perahu, main Mobile Legend. Nikmat hirup jigana. Teu jiga urang ge, karek nyegrok ge geus diboro anjing. Diboro teh naon mang? Di tema ker ku bedil angin nepi ka modar sih teh. Lah, emang urang salah naon mang make paehan. Nya teuing atuh mata kaing aing jadi jelema ge yang apal ge. Anehnya padahal genah geus jadi jelema. Nya kitu teh we jelema mah kadang aya anu kalakuanna jiga bagong. Hah? Jika urang meureun. Heuh nya